Sarada lapar itu bi aya dengan di mah Abi teh kaberangan hudangna rek ka warung. keberangan tas naon. Tos gadang da aliran ningan peuting teh. Terus Nungguan lilin abi teh sapeuting. ditungguan Heeh, nepi ka jam sabaraha ka jam 4 subuh. set ngarahan naon ditungguan bi ngarahan naon. Kan bisi parem, aya teh ditungguan mah lilina. Anjing nyada suluh mun suluh teh ditungguan parem bi lilin mah moal nungguan lilin anjing sugan aing nyegik bi aing ye parah aing atuh teu masaknya aya teh. Henteu ada di warung aya oncom hiji-hijina ge bulukan embung si weureu. Please bi memang konsepnya gitu ya oncom mah bulukan bi oncom mah bi atau lamun teu bulukan mah meureunan suuk we padahal mah ngeunahnya guys ya ulu kutek leunca geuningan anyer di oncoman anjing gagal ieu mah anyer. Isuk deui mah bi lamun aya oncom bulukan di warung beli nya aya wae anjing bi aing mah bisa wae ya aja ya karedok leunca. Brad, Di mana kos? tah kosim tas meuli Brad keran teh anu juga du didinya. Oh, tah eta anjir keran mah nu kitu. Moal anjir. Nu kieu mah moal ngerakeun pokona mah. Gayanya. Tuh, ya. Sok pasangkeun, ieu jangan ganti anu keran anu ka pangkotan ku anak gajah teh ya, Lin. Lain Brad, ieu beda deui jangan gantian keran mitoha. Separupa deui anjir keran mitoha. Cenah. Kumaha di keran mitoha? Pan harita teh nya. Mitoha teh keur wudu Brad. Ku kosim teh diungklukeun sirahna anjir kadagor kana keran potong. Atuh kudu ngagantian kosim. Belekana ieu si ieu ke mitoha ampun teuing. Heeh kuno kieu, geus kuno kieu. Ieu bahanna tina stainless. Jadi lajan mitoha didinya diungklukeun 30 kali oge anjir kana keran nya. Paribasana didagor-dagorkeun ku si laing tah. Moal anjir, moal peupeus ieu mah moal potong moal. Moal pasti Brad. Soalnya produk Guanji mah ieu teuing keren kieu bari kuat. Atuh aing mah beja tara salah ya guys nya. Sok cek di kana karanjang koneng bisi ayaan perlu. Ya guys nya. Gaskeun. Atuh Brad kosim buru-buru yak dipasangkeun. Sok. Si mah parup wae. Aya wae eta tanya. Anak simet. Geus usum nu hajat deui bae nya Brad ayeuna. Uguh ge anjir. Bingung ngaplopaneun anjir neloba. Komo aceng mah Brad anu bagian nauran. Eta Brad Haji Rukandi anu hajat Sabtu isuk Brad eta ngawinkeun tawa hajat nyunatan Brad. Ngawinkeun anu bungsu anakna. Ini hajatna di awewe Brad. Nu kitu teh ngaranna teh ngunduh mantu, Ceng. Ngunduh mantu di hajatna di dieu. Paning di urang mah di dia susah sinyalnya Brad. Naon situ jadi kana sinyal gini. Kumaha mun pas keur ngeleg Brad. Tawa wipina parem mun make wipi. Nying. Ya, lain ngunduh ngadownload sih teh. Mun ngadownload rek tina aplikasi naon anjir kawin. Si ieu pi omongeun deui saroceng, ampun teuing. Ngunduh mantu maksudna anjir. Ngunduh mantu teh mulung mantu lah. Kumaha atuh ngajelaskeun nya ieu. Nu puguh eta teu kudu make kuota. Nu puguh mah Ceng. Iya ngobrol jeung si saroceng ieu. Lain kos. Mana masih kene. Dagang umang di hareupeun sekolah. Nyata geus eureun kosim teh Brad teu kaharti. Kumaha teh lah? Kumaha? Ai laku mah laku Brad. Pokoknya setiap kosim nongkrongnya baru dapat ngarogrog Brad. Maruli. Tapi teu jaradi euy. Umangna teh pararaeh Brad. Pararaeh. Heeh. Atuh meuli umang atau nu gering kos.
salah atuh maneh mah cenghar atuh. Eta oge nan berat ai pas meuli na mah calenghar anjir wah tarawak teu reulik ka ditu ka dieu sehat umang mah dijamin. Ngan eta euy pas rek aya nu meuli berat barudaknya pan ari si umang mah berat kudu dihahkeun ningan. Pan mun dihahkeun mangke teh bijil si umang teh berat. Jadi katempuan ku barudak teh dibeli we tapi ieu mah pas dihahkeun teh ku Kosim keluar berat. Heuh ngan langsung paeh euy malah aya nu utah segala rupa sia. Naonnya ieu masalahna? Careham cek aing mah kos masalahna mah. Ya guys ya, careham cek aing mah. Ya, lamun dagang umang mah careham teh kudu bau laut. Teu meunang bau pedot. Ya guys. Teu meunang anjir. Berarti maneh teu cocok kos. Didinya ganti nu sejen atuh dagangna. Yang satu isu mah ganti Kosim arek dagangna ieu berat ningan. Gulali tiup teh berat. Nya ayo dijamin. Terlalu parah anjir. Please kos. Oke barudak SD anjir nu tepar. Tiup ku manehnya. Gulali nu tadina rasa strawberry anjir jadi rasa cubluk. Ya guys. Montong kos, montong pi omongan kos. Montong anjir. Bermain BG karacunan. Yang ke karacunan anjir. Gara-gara gas tina careham si ieu ke sekolahan. Bahaya anjir. Geus we dagang ieu nu aman. Nu aman mah dagang anak hayap. Kayak anak hayapna kumaha pulas, dipulasan. Nya warna-warni geuningan. Jamin laku eta mah. Jeung teu kudu dihahkeun anak hayam. Nya. Geus we eta kos. Lain. Parah ai Kosim mah punting. Ya wae ya aja. Keong teu damang. Ai si Amang kamari karasa naon dirawat di rumah sakit segala. Lah biasa we penyakit matu kambuh teteh. Oh. Tapi henteu lila geuningan nya. Henteu ngan sapoe Dasar we eta mah olo-olo hayang dirawat di rumah sakit sagala. Padahal mah kari ku paracetamol. Nah, aku paracetamol. Obat turun berat lain paracetamol. Turun panas paracetamol wabi. Turun beromat teu tiasa ku paracetamol. Teu tiasa. Udah dirawat. Anjing aya wae aing ampun sih. Aya wae ya anjir. Tatangkalan.